you want, baby, we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open, open. Dicaritakeun di hiji pasar, aya saurang lalaki kasasab. Manehna teu boga tujuan, torojol datang awewe anu katingalina jiga preman. Ai abi teh di mana nya ieu? Abi teh milarian jalan duit, tapi naap malah ka dieu. Oh gitu, kenapa? Kenal teh nami abi ujang. Ayeuna mah ieu jadi ka abdi. Kemana teh? Eta bade cangkutna Bade naon emangnya? urang bisnis. Bisnis naon ieu teh? Eta bisnis copet. Ah, nyopet. Kalepe. Nya hayu abi teh kebetulan abi menuju butuh angkot. Saanggeus kadua preman eta ngarencanakeun aksi nyopetna, torojol teh tukang dagang nu mawa daganganan. Tos atuh abdi ujang. Ieu rencanaan abdi. Saanggeus ngatur rencanana, katingali aya teteh-teteh anu keur balanja parabot binulunganna pinu pisan ku emas. Ku kituna, Ucu and the Gang langsung ngajalankeun aksina. Eta teh abi teh da teu sakola. Terus lah bos, sakulah ka AA bekan heula ayeuna mah lanjutkeun aksina. Sok mana serahkeun eta gelang jeung duitna. Mangna urang sieun kitu kumaranna wahai para bangsat. Kalau kade urang oh, tidak bisa. Tetaplah main kurang. Neang kumasalaheun awewe teh. Torojol Bu Ustad Muslimah datang ke tempat kejadian. Assalamualaikum wahai umat Rasulullah. Aya naon ieu teh? Ditinggal-tinggal teh asa ribut teh ira sareng AAT teh ieu teh. Teh sanes bade pipilueun, tapi Allah teh teu resep kana kaributan komo deui peperangan. Allah ngajarkeun urang sadaya ngalakukeun kasayan. Baru urang mah lirat kene anu teh sandaran mah da cek rerencangan abi utang teh narakaman tipis. Hai, mami di mana ya narakaman tadi kok Berarti rerencangan abi Saanggeus di pasar, kabeh pareman eta teh langsung ka markas maranehna. hoyong maot. moal lajang buktina ieu urang seger keneh mana lah teh. Salut urang mah ka maneh sih. Kunaon kitu bos? Paehan maneh lila-lila mah minum arak. Bos bantuan urang bos. Teh kunaon teh? Teh kunaon? Teh kunaon aya teh? Bos. Teh amun eteh maot pepanggih Nabi di surga salamkeun nya ti abi. Loba heureuy maneh mah jang. Ici maot saanggeus ngalakukeun hal anu doraka. Innalillahi. Bos si eteh ngantunkeun. Geus lah buru tangan jelema.
Punten bos, ai jelemana saha? Warga. Teh keulungan abdi teh naon? Duka tinggalin heula teh. Iya tuh. Tinggal teh. Astagfirullah, Teh Ici teh kenapa bisa sampai kayak gini? Teh Ici teh minum minuman keras sampai 3 botol. Minuman tinu batuk kitu bos. Nah, mana boro-boro teuing ujang? Teuing da teu disakolakeun. Muslimah, maafnya, arurang janji moal kieu deui. Arurang rek insaf. Nyungkeun hapunten ka Allah teh tong ka abdi. Alhamdulillah kalau akang teh ini mau insaf. Marane teh nyopet keneh hah? Nya moal atuh teh pan arurang teh rek insaf. Halus atuh mun kitu mah. Sebuah pelajaran kanggo kami semua. Kami teh kan milik Allah. Pasti kami kembali deui ka Allah. Matapna ti ayeuna urang teh kedah nyiapkeun amal soleh. Nya muhun ngartos teh. Mun akang teteh leres-leres bade tobat, hayu atuh ngiring ka abdi. Kemana teh? Ke pesantren. Urang teh tiasa diajar agama di ditu. Nya hayu atuh teh. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ieu Pak punten, abdi teh nyandak rerencangan abdi ka dieu. Sauna teh maranehna hoyong diajar agama di dieu. Maranehna teh hoyong janten jalmi nu leuwih sae. Kumaha Pak abdi ujang. Ustaz namanya berat penyandakin cai Tadi enak. Iya Pak, abdi sareng rencana abdi teh hoyong berubah jadi anu lebih baik di kamari-kamari. oh muhun hayu atuh di sasarengan diajar ai pada melang akang teh asa kamari naon Nyopet Pak. astagfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahajami anu nyandak barang batur lain hak milik arurang eta hukumna haram kangge umat muslim sadayana. Tos we ayeuna mah kurang nyari rezeki anu halal meskipun saeutik. Mohon Pak abdi ngartos mulai ayeuna abdi bade tobat. Bener teu cu? Mohon Pak. Pegang aku Pak. Hai, good you. 1, 2, 3. Jessica. Jangan gitu atuh Reni nasi. Kurang yuk. Salut orang muka banci. Bener kan? Tiga. Teh aya teh kunaon? Bos. Teh amun eteh masuk surga ketemu Rasulullah engke di surga engke aduh Keras sampai 3 botol. Ya Allah. Terus gimana? Baik. Nyungkeun hapunten ka Allah teh tong ka abdi. Allah mah da mang bodoh. Tapi jemin. Si ibu. Tar. Woi, ibu mah. 3.